Hei awak hirup tetong jauh tina aturan genaheun. Aturan saha Pak Kiai? Aturan agama, aturan dari agama moal loba picarioseun selama hidup dalam aturan. Tong nyalahkeun polisi mun aya razia di jalan raya beteuing urang nu menyalahi aturan alif jabar ana can bener. Beteuing motorna baru. Si Ustad motor mah beteuing teu boga SIM. Ini aturan. Gaduh Ustad SIM mah beteuing teu make helm. Pake Ustad helm mah beteuing kenal pot tapi kacoplok ceuli batur. Standar Ustad kenal pot mah beteuing teu aya spion. Aya Ustad spion mah beteuing tutup pentil. Razia besar-besaran tutup pentil ke aturan keselamatan. Diakalan banyak. Bahkan aya kasus anu musingkeun nu razia. Sanajan sagala komplit, helm make, SIM-na gaduh, STNK jalan, kenal pot standar, tutup pentil aya, tetep ditilang tah. Kasus nate kieu, ari motor Honda, ari jaket Yamaha, ari helm Suzuki, pasti ditilang. Cek urang naon Pak abdi make ditilang? Dijawab, kasus anjeun teu puguh madhab. Mentak cing puguh pamadhaban teh tuturkeun ini markas keilmuan kita. Tuturkeun ulama urang nu aya. Nu jelas Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas alimil ulama, ikuti mereka. Mentak cek filosofi dakwah hirup matong kagok. Lamun rek edan didoakeun cing sukses dina edana. Lamun rek eling tong kapalang eling cing kapanih kasuksesan dina eling. Da anu musingkeun mah di mamana ge nu edan eling. Nya. Palaning atawa malanding mari belajar dari sana. Lamun rek ngora sing sukses palaning dina ngora. Digayem jeung cangkangna ge rangu kabina-bina. Malaning kolot cing sukses dina kolotna dipesekna ge disada atuh bret. Purulukeun kana sangu make sangrai larong samalatarasi galau-galau. Ieu mah heureuy santri kapungkur dugi ka aya bahasa kieu. Kade aya malaning nu di tengah bainal ngora wal kolot. Antara ngora sareng disebut palaning naon? Tuh laras caur sepuh ge kapalan. Kade ulah jadi generasi kapalan. Ngora liwat dewasa henteu. Digayem liat dipesek hese. Nu kumaha Ustaz jelema kapalang teh nu kieu Kang Haji? Ari gaya sultan, gayanya selangit, omongannya tinggi, teu kuat ngawangkong jeung si eta mah. Nu bijil ti dieu teh juta, miliar, triliun. Ari udud menta, ta eta nu kitu tah. Popolotot kakolot hayang HP 15 juta teu sadar kolot laku 5 cul. Pepedengkreng ka ibu hayang HP 7 juta teu sadar ibu nakuli nyeuseu. Mau bagaimana masa depan Sukabumi lamun generasina jadi menah kagok model gitu. Tong kapala. Da kurang euih deui. Alif CR hirup tong jauh tina hitungan alif PS. Hei awak hirup tong jauh tina ukuran AI. Aturan hitungan ukuran sahurup alif mun diamalkeun salamet bade mumaraka mana ge mah.
Ya Allah menang ngaji AIU ti guru nu mulia, mudah-mudahan marantena cijaranten ahli surga, amin. Timimiti silet peso pedog kampak ragaji dugi kasimso disebut alat untuk memotong. Lamun teu ngaji alif-alifan heula kapangi. Apa dulu yang kita hadapi? Nu disanghareupan tangkal jengjeng sagede beuteung muni. Bismillah di harupan tangkal jengjeng. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah abdi rek nuar jengjeng sagede beuteung muning ku silet. Runtuh sekali deui runtuh. Nah, cek ilmu psikologi, orang yang ditanya roboh 2 kali menjawab tidak, ini pertanda dalam hidupnya cepat putus asa. Entah gitu pangersa, kenapa ekonomi kita, teknologi kita kalah ku Amerika, ku Eropa, ku Cina. Kenapa mereka selangkah di depan kita? Da kitu ciri waci urang mah, di mana ngawarung poe ieu tiiseun isukan utuh. Lamun ngawarung poe ieu rame isukan piknik. Metak ekonomi teh laya mutu piha walayah ya. Teu hirup teu paeh kieu we hirup teh. Apakah Allah senang terhadap orang yang putus asa? Tidak. Didoakeun ku abdi mudah-mudahan jamaah nu halalatir cing dinasibkeun tiasa ibadah ka tanah suci. Kalau kita nanti berdoa di multajam, lihat di pintu Ka'bah sebelah kanan tersirat, tercatat ayat surah Az-Zumar ayat 54, 55, 56. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Duh, di dia mah ahli unggul isin. Mau diteraskeun. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kata Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang kami. Berarti urang mati bang pinter dina status. Nyeun status mah jararago. Jangan berputus asa. Sebab putus asa itu tapi alus kene nu kitu ketanjian status teh. Daripada ibu-ibu geuning moto pameun teu carogena nu keur bobo cetrek dipoto. Di mereka nih Gusti ieu ku Daniel ngan si ulah sok kitu. Kalau bikin status yang bermanfaat, boleh nih bikin status seperti kieu, cetrek gunung gede teh foto. Nyeun tadi handap captionna kieu, ngeureuyeuh nikreuh sok sanaos bari pateu, insyaallah gunung gede ge bakal aya di sahanapeun mumuncangan. #istiqomah.com kenaeun gitu. Atawa lamun nyeun status teh nu gampang we bari mere pelajaran ka batur. Opat makhluk Allah nu bisa ngaleungit kitu nyeun status mah. Hiji malaikat bisa ngaleungit, kadua setan bisa ngaleungit, katilu jin bisa ngaleungit, kaopat jelema nu boga hutang. Jago bang ngaleungitna teh. Tiap ditagih les. Jadi lamun hayang bisa ngaleungit, loba hutange kira. Ya. Ayo balik lagi. Ya Allah, abdi rek nuar jengjeng sagede beuteung muning ku silet runtuh. Lumayan 50% yakin runtuh. Sakali deui runtuh 75%. Nah ieu teh lamun usum pemilihan mah tipe-tipe kieu teh biasana sok beunang ku serangan fajar. Magrib muhun geus salat subuh dibom rubah deui. Punten. Padahal
jadi alifna awak kurang diharokatan ku patah berbunyi aturan, ku JR berbunyi hitungan, ku domah berbunyi ukuran. Gap ieu alif awak kurang nyabak kana silet, aturanana aturan silet, hitunganana hitungan silet, ukuran ngeureutna ukuran silet. Makanya yakin akan roboh. Sabab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ke Taif, bagaimana bencinya orang Taif? Apakah keluar kebencian dari Nabi? Tidak. Allahumma bir qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hampura ya Allah, pasihan petunjuk ya Allah. Bangna eta jelema kitu ge teu uningaeun. Ketika sahabat nanya, sakitu malak Jibril nawaran jasa rek nibankeun gunung. Apa jawaban Nabi? Ini hebatnya Rasul tidak putus asa. Saur junjunan nu mulia, hari ini orang itu benci, siapa tahu besok mencintai. Poe ieu eta jelema teh teu iman, sugan we atuh isukan mah iman. Kolotna maot dina kaayaan teu iman. Kami masih menancapkan harapan, siapa tahu anak cucunya nanti beriman. Itulah tidak putus asanya Nabi. Sakali deui, ya Allah abdi rek nu marajeng-jeng sagede beuteng muning ku silet runtuh. Runtuh. Yakin? Sakali deui yakin? Runtuh. Runtuh. Ngan teuing taun iraha. Oh iya, semua kan proses. Beliau-beliau ini semua berproses untuk ujuk-ujuk kieu akang-akang lancek-lancek abdi di penggerian. Semua proses dari Bapak. Contoh kedua, mun teu ngaji alif-alifan kebangi. Ya Allah ti mimiti silet peso bedog kampak ragaji nepi ka simso disebut alat untuk memotong. Bapak ieu nama uih ka bumi ngeunteng janela segede kitu tak cermin atau segede janela. Mendok bapak-bapak nyarios payunan cermin. Bismillah, dengan namamu ya Allah, abdi rek ngurut kumis ku simso. Bersih, bersih sareng naonna tuh geuning sareng beuheung asep. Di dieu pentingnya kita mengaji. Jangan salah memilih guru. Gagal dalam bisnis bisa diulang, gagal dalam usaha bisa diulang, tapi gagal dalam menentukan guru dan ilmu celaka sampai yaumil kiamah. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan ulama urang paranjang yuswana, kiai-kiai urang cing disarehatkeun lahir batina, langkung-langkung diberkahkeun ilmuna, digarampilkeun milik rizkina, saroleh-sarolihah katurunan-katurunan sinareng murang kalih didikna, kemanapun mereka berangkat dimanapun berada, mugi-mugi aya dina panang tayungan kasalamatan sadayana ti Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna deui kapayunan para juama Tiwit Al-Mukarrom, pangarsa Akang Haji, pangarsa Bapak Lurah, pangarsa Pak RW, Pak RT, ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh terkemuka. Satu ungkapan saja untuk mereka. Mugi-mugi ngaheyeug dayeuh ngolah kota, sepak terjang nasing janten amal ibadah anu ditampi ku Allah dunia akhirat. Kapayuneun sadaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati, galih murang kalih anu lalingih, anu sami sadayana ku abdi dipihormat, hapunten. Saageng-agengna teu tiasa mulang tarima kana kahadean jamaah. Bade ngahapunten. Nah, ada pelajaran untuk generasi kita yang hebat. Kunaon cenah Ustaz sok menta hampura ka jamaah. Punten didikan abdi kitu tipun guru. Sabab aya pesan moral. Tong adigung ilmu luhung, tong balaga masantren lila, tong ngarasa hebat babacaan pasehat, pecina jangkung sorban ngagebay anyar uih di Mekah, tasbihna kauka minyak sengitna kasturi, jangan tinggi hati. Kenapa? Sebab tanpa seorang makmum cantang tu urang disebut imam. Itu pesan moralnya. Sanajan medok di paimaran, adaan imaman, ari makmumna eueuh. Jadi imam mah
nuker ngajabat tong sombong ku jabatanana da meureun moal disebat pejabat upami teu aya rakyat. Nu beunghar tong sombong ku kabeungharanana moal disebut beunghar upami teu aya nu miskin. Nu kasep tong legeg ku kakasepanana da geugeuh moal disebut kasep lamun teu aya nu teu pati kasep atuh kitu. Nah yang puas ka batur teh. Nu geulis tong tarangil bageut rumah saurang geulis. Dugi ka ngalangkung ka tatangga ge alim punten. Sekali deui alim punten. Seueur nu kitu seueur. Leheung keneh jelema geulis bari tengil berarti nyarane kana kageulisanana. Anu teu kaharti mah ieu geus beungeut waas tengil. Atuh arek nyarane ka mana? Da meureun moal disebut geulis pami teu aya nu teu pati geulis. Sehebat apapun seorang pendakwah, sapeker enak, lampuna nyala, suasana dan cuaca mendukung, tapi teu aya jamaah saurang-urang acan. Abdi kekeleueuhan sorangan di dieu. Hadirin hadirat tapi eueuh sasaha. Cing kira-kirana disebut Ustad Cager, Ustad Rupiahkeun kira-kira. Ternyata kita saling membutuhkan. Sesuai teu perlu balaga. Makanya doa terbaik mudah-mudahan jamaah cing paranjang yuswana. Mending panjang mending pondok yuswa teh Pak. Abdi mah jawab ye, abdi mah umur panjang teu hayang pondok oge embung. Sabab anu berarti buat kita bukan masalah panjang dan pendek. Yang penting umur kita berkualitas. Allah neundeun tilu rahasia dibalik mautna urang. Hiji, Allah ngarahasiakeun waktuna. Duka iraha urang pupuh. Dua, ku Allah dirahasiakeun tempatna. Entah di mana kita mati. Tilu, ku Allah dirahasiakeun carana. Itu yang dirahasiakan oleh Allah. Hiji waktu, dua tempat, tilu cara. Entah dengan cara apa kita mati. Waktu tidak ada yang tahu. Tempat tidak ada yang hafal. Minimal ikuti ulama. Di pengajian dituduhkan bagaimana mencari cara mati yang baik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Didoakeun mudah-mudahan jamaah cing sarehat lahir batina. Mending sehat, mending loba duit, Pak. Nah, sekali deui mending sehat, mending loba duit. Nah, Kang Haji, inilah suara masyarakat kita. Ternyata urusan duit mah teu daekeun jempeh. Tombor anu jumlahna miliaran triliunan duit mah dina nyawer panganten, duit 500 perak. Geus teu pandang mana kolot mana anak. Geus teu pandang mana mitoha mana minantu. Duit 500 direbut ku mitoha digabruk. Minantu gengsi pan digalei mitoha. Terjadi pergulatan yang sangat sengit marbutkeun duit 500. Duit sukses benang ku minantu, mitoha jadi korban kukuna potong tilu. Padahal orang cerdas berani memilih, generasi hebat berani memilih. Ketika dihadapkan dua pilihan di hadapan kalian, bertapakurlah dulu sebelum berfatwa. Milih sehat, milih loba duit. Orang cerdas memilih sehat. Kenapa? Sebab dengan nikmat sehat, duit bisa dicari. Loba jelema teh anu duitna di mana-mana. Daging kebo kabeli, daging sapi kabeli, daging domba, daging hayam caneut mahal. Ngan dokter nyaram. Itu teu kengeng, ieu teu meunang. Apalah artinya uang yang banyak lamun nikmat sehat dicabut. Bapak-bapak, ibu-ibu rezekina ageung, amin. Gagaleuh sawah 10 hektar, amin. Dipelakan pare regedeg jadi munal hasilna. Barang beres panen dokter nyaram, bapak ibu tong nuang sangu. Apalah artinya? Malam ini uang kita belum banyak, belum meda dunia mah giliran. Tapi Allah memberikan nikmat sehat, kita ucapkan alhamdulillah. Ningang teh urang nyaneut wajib dipesek jempet gaya mejeng kertasna geuning teu nanaon.
kota gening loba jalmi nu imahna gedong sigrong fasilitas leugs dan mewah. Tempat tidurna ge harga 15 juta. Ngaranna ge spring bed. Murageun awak teh nganculna ge 15 kali. Nyepan saancul 1 juta teh, Pak. Bantalnya super pillow. Satu paket harganya 1 juta, gugulingna 300.000, selimbutnya 7 juta, mahal, mewah, hebat. Tapi kenapa Pak Kiai? Allah berikan penyakit insomnia. Sare kan. Eta kasur 15 juta can nikmat dipake hege sakerejap-kerejap aja. Berobat ka rumah sakit, terapi ka dokter khusus, keluar duit juta-juta hanya ingin menikmati tidur. Mari bertafakur di buka ngaji ieu. Urang mah hees gratis, urang mah hees teu meuli, urang mah hees teu konsultasi heula ka dokter, urang mah hees teu kaluar heula duit juta-juta. Hanjakal urang bedegong tara pernah ayeuna bismillah acan memesan. Aki-aki ge kalakah main FF ieu mah hees. Barinyang saya di juru risbang, tolong aku tertembak naon. Nini nage sarua memesare teh dangdak dengdek ari pek teh main game cacing geus panjang bingung mengko. Ayo wudu dulu sebelum tidur. Ayo baca bismillah 21 sebelum tidur. Ayo baca al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas, ayat kursi. Ayo istighfar dulu sebelum tidur, memohon ampun untuk diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat semua. Ayo baca sholawat sebelum tidur kepada 124.000 nabi dan 313 rasul dengan kalimat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ayo sebelum tidur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah cenah ustad make kudu kitu heula, istighfar heula memesare saur sepuh kapungkur mati-mati urang teu hudang deui ge, urang geus menta hampura ka Allah menjelang tidur. Da urang matong borosare dina kasur nu harga 15 juta. Datang we ngaji rutinan. Ge tak bejakeun ka urang dieu lamun boga penyakit hese sare teu kudu meuli obat tidur, cing getoleng ngaji geus beres. Da ku ngaji mah kitu, Pak. Sur kersa akang ngajengan teh bari nutup kitab, insyaallah mengon payun bapak urang lajengkeun deui kinten-kinten ka hartos da geuning kitu. Kitu. Mudah-mudahan jamaah lancar usahana. Ageng milik rizkina. Yang sedang belajar di pesantren yang mulia ini semoga sehat, barartah, jembar rizki, hasil ilmu nu manfaat, dan kelak kalau kita semua yang tua meninggal, semoga perjuangan baik ini dilanjutkan oleh generasi-generasi kita. Amin. Punten daya teh meureun umum jamaah teh didoakeun oge nutos kararasap pemuda-pemudi cing berkah pada melanana. Yang belum punya pekerjaan, tong leutik hate kita doakan semoga besok Allah pertemukan kalian dengan pekerjaan yang berkah dunia akhirat. Anu geus boga kabogoh didoakeun cing bager kabogohna. Nu terhambat apel malam minggu ku sababiah pimitohaeunana kudu menta we kudu 2 bungkus. Urang doakeun mempeng keur tablek cing eling pimitohaeunana. Nu can boga kabogoh neangan atunya naon deui. Lakukeun 3B mencan boga kabogoh. B pertama berusaha lewat perawan cantik, tanya ceuk saha Islam fanatik, ceuk saha Islam ortodoks selama dalam batasan silakan. Berusaha sudah kiai tapi belum punya pasangan hidup, lakukan B yang kedua, berdoa. Sok atuh udang jam 12 penting, itu sangat ijabah doa. Kenapa program yang datang dari sosial media ketik rek spasi cinta, ketik rek spasi jodoh, banyak generasi Islam yang terjebak. Padahal jam 12 malam ada media tahajud, ada media istikharah dan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa tidak kita gunakan kesempatan itu? Berusaha entos, berdoa entos, can kene boga kabogoh
lakukan baik nomor katilu nu paling puncak bercermin. Ngenteng atuh ngenteng beting batur teh keungeun ningali urang teh dongkapan pengajian, dongkapan majelis-majelis zikir manakiban, dongkapan majelis sholawatan, ulah salah persepsi, lain menta pelet, ku kiai ku ulama ku ajengan. Pertama pasti dibenahi keyakinan, yang kedua pasti dibenahi wudunya, yang ketiga yakin dibenahi sholatnya. Sebab orang yang wudunya baik dan sholatnya baik, orang yang wudunya benar dan sholatnya benar, maka akan memancar cahaya kesolehan tina wajahna. Beting eueuh eta mentakueun nu rasakeun. Taya teh lain keur generasi unggul besi kasingu, keur masyarakat kayak kitu. Aya nu nyangem ka haji, ka abdi teh Kang Haji. Ustad, abdi ngawarung, tatangga ngawarung, kunaon warung abdi tiiseun, ari warung tatangga rame. Boa-boa warung abdi di awuran. Nah ini kan harus didakwakan. Boa-boa warung abdi di awuran, kuburan, tanah kuburan, atupan urang teh jadi mitnah ka kuburan batur. Makanya kan dalam doa sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab wa min fitnatil wa urang keur hirup nyalindung ka Allah yang dihindarkeun tina fitnah hirup jeung fitnah maut. Ternyata jelema nu iman mah tomboro keur hirup geus maot ge difitnah keneh jelema iman. Dijawab ku abdi peuting ieu, nya meunang ngaji, nya meunang salat, nya meunang ibadah, lamun pahalana harus hancur dengan berburuk sangka. Apa yang membuat warung kita sepi? Evaluasi atuh. Beting berdoana kendor, beting berusahana kurang semangat. Nomor katilu bermuhasabah. Apa yang membuat warung sepi? Hiji, beting barang daganganana teu komplit. Eta tieun warung teh lain kuburan batur. Ustad, barang dagangan komplit. Faktor kedua, apa yang membuat warung kita sepi? Beting penataan barangna teu rapi, kurang menarik, bag-bag nepi ka tatangga meuli silet subuh, kapanggih-kapanggih asar. Tatangga ngawangkong geura di pasrona, lain Kang urang mah teu hayang balanya di ka warung eta capek kerja bakti. Eta kok koreh neangan silet di subuh kapanggih-kapanggih asar. Koreh heot teh dina jero mejikom, kuat ka bawa nyangu eta silet. Kena ieu mah bari ngahibur Kang Kiai. Ustad, penataan barang rapih bagus. Ustad, non teh tadi barang mah komplit, memang harus. Tapi kenapa warung saya masih sepi? Katilu, evaluasi apa yang membuat usaha dan warung kita sepi. Nomor katilu, beteuing hargana teu umum. Ibu-ibu tuh nomor ketilu, beda 100 perak, nok sakilo pindah warung. Bapak-bapak masa kumaha gagah ge gengsi nawar. Geura urang buktikeun, punten ka ibu-ibu. Bere duit geura 50.000. Mah pangmeserkeun rokok. 3 menit balik deui. Bapak, rokok bapak teh teu aya. Ari mama meser di mana? Di warung belah ditu. Eta kunaon atuh tatangga warung si B deukeut make diliwat. Apa jawaban ibu-ibu? Nya bapak beda gope. Awewe mah beda 500, buang waktu, buang langkah. Lalaki mah sakumaha gararaga gengsi nama. Aya acara tabligh tukang peci ngampar. Coba lalaki. Waalaikumsalam. Mang peci sabaraha mang nu hideung? Nu mana Pak? Nu hideung, nu AC, nu DC, nu AC, nu kumaha nu AC teh? Nu aya liangan luhurna. Cek tukang peci 85 Pak. Tingali lalaki. Red kanan, red kiri, volume suara diturunkan. Lalaki mana warna ge ngosok. 80 emang lah 80. Sieun kadenge batur. Mangga Pak, sukses besar bagi seorang laki-laki bisa nawar 5.000. Balik ka imah pecak nu make tiu. Di mana Bapak? Masih ada peci. Mana pecina? Iyo. Sabaraha peci kieu? 80. Apa jawaban istrinya? Oh, kabecus Bapak mah. Coba lamun istrina nu kaharup. Wah, sadis lah. Cek ibu-ibu, mang meser peci tanu hideung keur salaki. Mangga ibu. Sabaraha peci kieu? 85. Apa jawaban istri? 17.000 nu ge mamang ti bageula. Atuh da kuat seueul angeun nu dagang ti ku ibu-ibu. Nu
nu dagang kuat nyian status bunuhlah aku kieu-kieu teuing. Di akhir zaman banyak penghafal Al-Quran tapi sedikit yang mengamalkan Di akhir zaman banyak yang hafal Al-Mutaffifin tapi sedikit yang mengamalkan Al-Mutaffifin. 85 kana 70, 85 kana 80 teh jauh teuing jeung kahayang nuju ngajual. Cing atuh 85 kana 17.000 mah. Gering nu dagang teh. Jadi penataan barang rapih, barang komplit, harga umum. Tapi kenapa Pak Kiai warung abdi masih sepi? Di pembuka ngaji mari berpikir. Nancing jadi penyebab warung urang tiiseun. Nomor kaopat mungkin budi tukang warung na judes. Itu yang membuat warung kita sepi. Lebih ka budak tatangga benyol diketrok sirahna. Apan budakna terek sakola diniyah ka Al-Ghazaliyah ka dieu. Inungna nyeblok nok ngesolat tohor teh. Teu aya mecin nyanitah budak tukang warung keur ngeunah dahar. Di selabin tanah di kota moal beda lagam budak balanya. Budak ka warung ning kieu. Meser heudak kitu lagamna. Tukang warung keur ngeunah dahar Kang. Keur ngeunah dahar eta tukang warung kaluar. Bari barang gayem eta budak disentak. Meuli naon? Eta remeh muncrat kana tarang budak. Budak don mentalna. Cek budak bari ngadeg-deg. Meser mecin. Piwarang saha? Eta mah jeung ciduhna komo eta mah. Atuh kan we bari ngahibur anak-anak ieu mah. Budak mah yemeng cimatana. Piwarang mama. Sabaraha? 500. Mana duitna? Iya. Barang dicokot teh duitna teh napal Pak urut ngerok penting tadi aya minyak kalapan bage emosi. Kepretkeun duit teh Pak RW. Idealnya anak ini kan dapat 2 bonus. Nah, kalau jadi dakwah kan bisa jadi dakwah. Bonus pertama anak ini berikan permen. Lucu iya budak bisa balanja. Mudah-mudahan nanti ada yang punya gelar sarjana ekonomi. Amin. Dalam ilmu ekonomi kapanggih pelajaran kieu. Kita tidak usah pasang baliho besar, kita tidak usah mengiklankan warung kita di marketplace, jangan. Anak tersebut nanti yang akan menjadi sales marketing warung kita. Kayak budak nu bakal ngadakwahkeun warung urang ka batur karena baiknya akhlak kita. Bonus kedua bantosan dakwah pangersa akang di dieu. Bantosan dakwah ulama-ulama di dieu. Bonus naon? Berikan ilmu cenah diajar ieu budak nyampurnakeun rukun jual beli nu kalima disebut ijab. Tuh nyangakeun artosna nampi nangakeun mecina nampi belajar we budak di Al-Ghazaliyah tah di alit. Oh ieu praktek ijab qabul nu diterangkeun ku guru-guru nu mulya teh. Permen teu meunang, ilmu teu meunang, kalaka diketrok sirah budak. Ngomongna teh kieu geuning riueuh sia balanja gopieun oge. Atuh budak ceuri tanya ku kolotna kunaon lewe diteke usaha untuk kang baru cek kolotna keun bae tong palawanan budak meungpeung semangat sakola cenah sakola sadar teu akhlak menentukan berkah dan tidak langkah kita ke depan. Akhirnya orang tua nabadami cek bapakna cek indungna isukan bebejaan dulur-dulur urang tong balanya di kawarung eta nyeri budak benyol sirah. Ternyata ditata guys. Mudah-mudahan sadayana cing salamat. Amin. Puji syukur orang aturkeun ka hadirat Allah Rabbul Ghafur salawat salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita yang paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, terlebih kepada kita sebagai umat dan pengikut setia baginda Nabi dengan berkumpulnya kita di Masjid Al-Islah yang insya Allah barokah dan mulia ini. Semoga berkumpul kembali di akhirat bersama orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dan syafaat dari junjungan Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Urang ngadua heula maos Fatihah sawang suran ridho. Kahiji, mari kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang ada ataupun yang telah tiada, hanya dengan satu ungkapan, mudah-mudahan ibu rama urang, guru-guru urang cing jararan tenang di surga. Nomor kedua, bilih aya nu teu damang, mudah-mudahan cing didaramangkeun sadayana.
Nomor katilu pilih aya nu gaduh pamaksadan cing diijabah sadayana. Terakhir mari kita memohon keselamatan dengan perjalanan dakwah Rajab ini. Pangarsa banyak perkara-perkara anu tiasa diambil hikmah dalam perjalanan dakwah. Seueur bencana, seueur musibah kapanggih Pak dina perjalanan dakwah Gusti naon kagiatan abdi. Boro-boro nahan gunung bitu, boro-boro nahan gempa bumi, boro-boro nahan tsunami, boro-boro nahan banjir bandang, boro-boro nahan tanah longsor. Urang manahan angin nu bijil saeutik ge tina bujur teu mampu. Nya, mentah kaya bahasa teu kakemot kayak gitu. Apa sih kekuatan kita? Boro-boro nahan tsunami jeung gempa bumi, nahan kahampangan kaberatan ge teu kuat. Laras henteu. Eta nahan angin nu saeutik, komo angin nu gede teu mampu. Punten siga lulucon urang kajikeun. Ari buang angin teh nikmat. Kanikmatan ti saha? Sok alhamdulillah. Nah ini PR kita. Amang atuh ka rumah sakit. Aya batur mah anu berjuang hayang kaluar angin nepi ka kaluar duit juta-juta. Ayat Allah nemongan Rabbana ma khalaqta hadza batila ya Rabbana, ternyata apa yang kau ciptakan tidak ada yang batil. Lain batur Gusti nu gede dosa teh si ieu. Paingan dina surah Ar-Rahman 31 kali Allah bertanya dengan ayat yang kalimatnya sama. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana di norek dibarohongkeun. Kenapa sering dijawab penting ieu? Sabab si ieu nage sering narima nikmat di Allah jeung dua perkara dina awak sering ngopohokeun jeung tara ngaku yen eta teh nikmat. Hiji, hate tidak pernah mengakui yen eta teh nikmat. Dua, bibir tidak pernah memuji kepada sang pemberi nikmat. Siga lulucon. Kurang mencoba gratis tapi bedegong tara alhamdulillah. Nu aya kalaka dibagi-bagi urang mah batu. Aya anu umpan lambung bagina, aya anu crossing jalan handap. Ceuk ilmu psikologi teteh jelema nu hitut dibagi-bagi eta teh ciri jelema berehan. Atuh da gampang neangan jelema koret mah ku dakwah mah tina hitut we Pak. Hiji ngaluarkeun sorana sok di met-met sok aya ning nu nyaa. Puncak kakoretanana di mana hitut geus beak sok diameun ku sorangan ta eta koretna. Komo menyantuni anak yatim si eta mah hitut ge ulah ku batur. Ayo. Apa kekuatan kita melihat situasi ini? Makanya yang terakhir kita memohon keselamatan kepada gersaha Ustaz. Urang papayeula. Hiji, keselamatan keur diri urang masing-masing. Amin. Dua, keselamatan untuk keluarga kita masing-masing. Tilu, keselamatan keur tatangga baraya urang. Tong boro nu resepeun, nu ijideun ge urang doakeun cing salamet pake kudu hese. Untuk siapa lagi? Semoga kota dan Kabupaten Sukabumi diselamatkeun ku Gusti Allah. Untuk siapa lagi? Semoga negara kesatuan Republik Indonesia cing diselamatkeun ku Allah. Abdi sok rada ngeri-ngeri mun aya pendakwahnya celek wae Indonesia. Eta teh ku abdi masuk diberek contoh kieu, aya seorang minantu hirup saimah jeung mitoha tapi ngagogoreng wae mitoha. Cing kira-kira minantu naon? Tah, minantu nu sakedap deui lebet kana sinetron Indosiar. Minantu kena ajab nu kitu teh. Nya, hirup di Indonesia, usaha di Indonesia. KTP, KK, akte, SIM, dugi ka paspor warga negara Indonesia. Rek kusaha deui ieu negara dipika cinta lamun lain ku urang. Rek kusaha deui agama Islam dipika cinta mun lain ku urang. Aya pesan moral ieu mah Fatihah. Lamun nu dipeci jeung nu dipeci pabenci-benci cing inget nu jadi korban mustami. Aya filosofi lato-lato. Usum lato-lato ka dieu Pak RW. Tuh. Leuleung lamun dua bidang yang warnanya beda. Ieu prihatin lamun dua bidang yang warnanya sama. Cek santri make istimbatul majhul minal maklum.
Semakin kencang suara lato-lato yang keluar, maka semakin senang dan bahagia tersenyum lebar orang yang memainkan lato-lato. Waspada ke depan. Nu dipeci jeung nu dipeci pabenci-benci sadar nu jadi korban muslimi. Lamun nu dijubah jeung nu dikopeah parasea nu jadi korban jamaah. Mun imam jeung imam eueuh kaakurat nu jadi korban makmum. Supir jeung supir egois paraput setir nu jadi korban penumpang. Lamun ibu jeung bapak suami istri eueuh kaakuran nu jadi korban anak. Kalau ulama dan uram umaro tidak bersama, maka yang akan menjadi korban rakyat. Tolong berpikir jernih. Lamun silaturahmi teu dijalin, kebersamaan teu dijaga, ukhuwah Islamiyah teu dibina, ukhuwah watoniyah teu dijaga, ukhuwah basyariah pun tidak dijaga, akan bagaimana negara ini ke depannya? Mudah-mudahan ku berkah urang rajaban inti nama silaturahmi jeung thalabul ilmi cing ngalungsurkeun kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Fatihah mari berpikir, ketika yang menembak dan yang ditembak sama-sama Allahu Akbar. Mari belajar dari Timur Tengah. Dulu ada sahabat Nabi yang bukan orang Arab tapi harum namanya. Siapa? Salman Al-Farisi. Baheula mah Persia, Irak-Iran teh. Bahkan banyak ulama-ulama masyhur yang ada di Irak. Bahkan ulama kita sepakat bahwa Persia atau Irak itu kota ilmu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu wa dufina bi Baghdad. Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi disebutkan Baghdad. Bahkan dalam kitab kuning ada ulama hebat, Syekh Ibrahim bin Adham, ulama Basra, dan banyak ulama-ulama yang lain. Tapi lihat keadaan sekarang di sana dan di negara-negara Islam yang sedang konflik. Nu nembak Allahu Akbar, nu ditembak Allahu Akbar, nu maledog Allahu Akbar, nu dibaledog Allahu Akbar, di Suriah nu ngabom Allahu Akbar. Yang jadi korban bom sama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Lamun anu pasea jeung nu pasea pada Allahu Akbar, siapa yang akan bertepuk tangan? Maha eta. Maka dakwahna harus bijak. Orang ketiga di luar sana akan bersorak. Karena kita tidak bisa membina kebersamaan. Tong dilesotkeun muludan teh. Tong dikejatkeun rajaban teh. Inti nama keur ngaraketkeun di duduluran sebenarnya. Laras kitu laras. Ala hadhihi niyah ولكل نية صالحة إلى حضرة على النبي المصطفى وحبيب المجتبى سيدنا ومولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ابعث وأوصل وتقبل بمثل ما قرأناه إلى روح. Urang khususkeun kangge guru urang di dieu, kasepuhan urang di dieu nu ageng jasa luar biasa ka urang sadaya. Usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa karamatihim wa du'aihim wa ijazatihim. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Salit urang ngobrolkeun situasi jeung kondisi rasa jeung perasaan urang dijumenengkeun ku Allah nepi ka peuting ieu. Kajianana urang ngobrolkeun surah Al-Ma'arij, mudah-mudahan Allah maparin ilmu nu manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim. Siap mantuan. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Maknane wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Kasepuhan hijinan bade ngobrolkeun ieu we ieu mah. PR ka hiji. Kenapa kita barusan jadi apruk-aprukan kana sahun? Begitu we bahasana. Dakwah keuneun ka hiji berarti jawaban umat Islam ayeuna kana sinetron bararoga hanca, kana Quran geus teu pati ngahanca. Kenapa barusan jadi kana sahun? Jawaban kadua, sabab hirup mah kumaha kabiasa. Lamun ti hareupna salatihim ka dieuna teh sahun. Urang lain tukang minyak seungit ngan unggal poe campur gaul jeung tukang minyak seungit kabagean moal. Naonna? Urang lain tukang tarasi tapi campur gaul bae sapopoe jeung tukang tarasi kabagean moal. Naonna? Urang lain ustad, lain ulama, lain kiai, masantren ge teu pernah tapi ngiclik we nuturkeun pangajian di dieu kabagean moal. Kabagean berkah ilmuna. Kenapa barusan jadi kana sahun? Heudak kitu kumaha kebiasaan. Tak jawaban katilu dakwah keuneuna tah ieu teh gambaran Pak. Masyarakat matongbor diajak kerja bakti ti awal nepi ka akhir, diajak babantu tungtungna ge sok hese. Siap mantuan tungtungna Bu? Cobi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ari nyaho maban beda. Ibu-ibu kuat badami tak takut seteta mata takut. Alhamdulillah ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum tubat. Sabagian tak lamun, sabagian sodikin. Ini PR kita. Kenapa terjadi lagi apruk-aprukan jadi karena sodikin? Jawabanana dak hirup kumaha kabiasaan. Lamun ti hareupna ingkungtum ka dieuna teh sodikin. Sabab nu paling sering papangih jeung urang mah dina Yasin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum tah lamun eta sodikin panu tadi mah jauh. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum
rupa-rupa. Aya anu tak takun deui, aya anu tak lamun, aya anu tak malun, aya anu tak tadun, aya anu tak kilun. Eta hebat manu hiji abdi mah kadenge kene ka hareup aya keneh eta anu bertahan dina sodikin. Bukan baiklah rek kitu rek ge saya mah sodikin ya pokona mah gitu. Padahal leres Bu, wala la'allakum tashkuru. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum begitu eces. Loloba nama badami tak takun enggeus tak lamun enggeus sodikin piraku sodikin wae itu ieu sieun salah tungtungna teh geuning la'allahum loloba nama kitu bieu teh padahal la'allahum yarsyudun sok urang jadikeun judul. Tidak setiap nabi rasul, tapi setiap rasul jelas. Tidak setiap orang berumroh disebut hajian, tapi setiap orang berhaji pasti umrohan. Dan setiap jelema pinter ngarti, tapi setiap jelema ngarti pasti pinter. Dan setiap orang muda dunia ku Allah parat dibere jeung akhiratna. Tapi setiap orang yang membidik dan memprioritaskan akhirat, jangan takut wahai generasi yang hebat, dunia nage ku Allah bakal didatangkeun. Amin. Teu setiap ayeuna buleut bola, tapi setiap bola pasti buleut. Teu setiap kahampangan kudu kabeuratan, tapi setiap kabeuratan pasti geus tong bari dicabakan. Tidak setiap orang yang mengejar kesenangan hirupna ku Allah diberi ketenangan. Tapi setiap orang yang membidik ketenangan insya Allah bakal diberi senangan. Kitu we judul ngajina. Da kaayaan ayeuna teh kitu. Cing rek naros abdi ka jamaah. Milih senang, milih tenang. Sakali deui milih senang, milih tenang. Yakin? Moal amak mun diteraskeun? Aya 3 gunculuk ieu urang jadikeun media dakwah. Denek sulap ieu maka deh. Milih senang, milih tenang. Keun bae teu senang ge. Tuh, pan oyak deui. Milih senang, milih tenang, tenang. Keun bae teu senang ge. Amun teu senang mah kumaha atuh gerang meureun eta. Ini prinsip surah Al-Ma'arij 19 dan selanjutnya mun teu salah ya. Kajianan eta lamun ieu senang keung sieun teu ngancik dina kahirupan mangga urang bahas heula senang cicing heula tenang di dieu nya ke urang munculkeun ke ieu anu nangtung bakal dibere ngaran abdi rek naros lamun leres urang nu hadir sieun teu senang Pak abdi rek nanya di kelurahan Citamiang RW 2 ieu saha atuh jalmi nu senang nu sabenerna teh nu kumaha jelema senang di urang jawab deui sok aya bapak-bapak nu ngobrol di pasrona aya dangukeun obrolanna kieu Kang aya naon Kang banguna senangnya mun gaduh mobil 15 entong riweuh da ti deuna ge banguna itu bahasa Indonesianya apa deh seandainya jikalau sepertinya seumpama cek bahasa sepuh nu mulia mah melak meureun di tanah sugan disebor ku mudah-mudahan jadi nage boa teuing. Oh, ari abdi mah kumaha situasi ngajina. Merna kusuna, merna ku Indonesia, mah HP-nya anu cilaka mah jelema mah nu sok maksakeun teuing. Pada jelema anyar beunghar lepel ngomongna ge sok rada luhur, lamun pas boleh, kalau tidak pas tong ngerakeun lembur. Bu ibu anyar gede duit ning ka budakna teh nyarap. Hei, jangan dadereng-dengan. Teh ngerakeun dan gitu teh. Ini kan musim ngiji, nanti kamu teh kosewat loh. Teh ngerakeun teh.
Kang banguna senangnya mun gaduh mobil. Mari belajar masuk. Kan beda-beda Ustad, beda gayana. Ayo kita belajar masuk ke dua pintu. Hiji panto garasi, dua panto hate jeung pikiran jelema nu bener dijabah boga mobil 15 penting ieu. Pertanyaan anak, kapanggih moal keke urang bahas. Jelema nu boga mobil 15 cantang tu sasenang urang bisa ngaji nepi ka wayah kieu sok. Jelema nu boga mobil 15 cantang tu oge satenang urang ibadah nepi ka wayah kieu. Da jelema nu boga mobil 15 mah ieu teh main teh. Aduh. Garasi dikunci teh nya, keur ngaji teh. Aduh. CCTV nyala teh nya. Ibu terang CCTV. Nya TV nu aya di sisi we geus kudu riweuh. Dari tengah maka tincap TV-na. Ieu mobil Kang Haji tadi subuh disewa ku babaturan berangkatna ka Bandung. Bieu sateu acan ka ieu pesantren jeung ka Masjid Nu Mulya nelpon heula. Ari posisi mobil teh pasti telepon teh aya di Surabaya. Anu dua mobil can ganti ban, anu hiji can ganti oli, nu hiji STNK na bea, nu hiji jeung kalengna. Komo nu hiji mah aya kasus di kantor polisi ditahan nyerepet nini keur selfie. Mari hadirkan lagi. Ya jadi diberengaran ku abdi ayeuna mah tuh. Orang yang punya mobil 15 nu disangka cek urang senang teh timbul pertanyaan, cing kira-kira kalau situasinya seperti itu jadi senang, jadi ringrang. Jadi tenang, jadi ringrang. Inilah drama kehidupan di dunia. Nu diwangkong-wangkong senang, nu diwangkong-wangkong tenang, nu aya kalakah ringrang geuning hirup. Leres kitu leres. Astagfirullah. Hampura ya Allah, mudah-mudahan ngahampura dosa urang sararea, amin. Selama ini kita salah bersandar, geuning lain didinya cicingna kasenangan jeung katenangan. Kitu we ngaji. Contoh kadua. Sok aya ibu-ibu nu ngawangkong dina teras bumi aya. Sok aya ibu-ibu nu ngobrol dina teras bumi aya. Kunaon ai bapak-bapak sakali ibu-ibu dua kali ditanyana teh benten, Pak. Mentak cek taksiran. Non sababna lalaki di mana ceurik nutupan panon. Jeung naon sababna awewe di mana nangis nutupan mulut. Lalaki mah ceurik di mana-mana ge kitu tuh. Adieu. Awewe lamun ceurik ka dieu. Da ibu punya suami, teteh punya calon suami, tinggal mah dina ceurikna we. Da lalaki mah lamun ceurik ka dieu tah, dilapna teh ieu. Ditaros ku Pak RW. Kunaon Kang ceurik? Nya eta tuh kasepuhan. Nya kunaon? Besek leungit. Kunaon make leungit? Sebet ngalenyap. Aya teh lalaki nu ceurik nutupan baham. Lamun aya buru-buru rupiah deui. Kejantanannya mulai hilang. Pantes teh lamun punya calon suami ditanya kieu, "Aa, kenapa menangis?" Berarti jadi laki-laki gagah jelita gitu mah. Jawaban ilmiahna, kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup mata? Jawabanana, sebab faktor pemicu perbuatan dosa laki-laki diawali dari pandangan mata. Lalaki mah tara ngomong, namun keur ngaji tara gandeng ngan matana main. Coba lalaki mah lamun rutinan sok bebuktoskeun Kang, rek panjang, rek pondok tara protes pamaket mah. Ngan matana main, ret kana jam. Ret kana rarai ustad. Paling ngedumel di dieu, gila ngaji teh. Lalu kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulut? Sebab faktor pemicu perbuatan dosa kaum wanita sakurang-kurang nama teu bisa ngajaga mulut, teu bisa ngajaga omongan-omongan. Leres Bu? Ya mah kisah konyol tapi nyata. Banyak mubalik-mubaligo anu sok sharing. Kang Ustad kumahanya yang harapan pengajian ibu-ibu mah kurang-kurang nama hese jempe. Ih, dah rame di mana-mana, Pak. Da ibu-ibu mah da kumaha tuh. Insyaallah ini dia mah henteu da didikan sepuh. Amin. Cek abdi jawabanana kieu tong sok nyarekan mustamiat ibu-ibu menu dakwahna omea. Keban kurang-kurang nama ibu-ibu mah ya Allah, arek kori dimulai. Lamun rajaban ibu-ibu yuk dilebet. Panitia teh nangtung, Pak. Punten ibu-ibu tiasa jempe
buat aya mau balik nu putus asa atuh sok atuh cenah ibu-ibu heula nyarios dipayun ke abdi paneuri. Dalam rajaban ibu-ibu Allahu Akbar aya balon hiber. Ini ajurut-ajurutan mak kunaon itu balon cenah nyangsang dina lampu rame di masjid teh aya mulutna jempling kadang-kadang sampean gandeng ibu-ibu lulur liwat di masjid kosra ari pek teh keresek ngait kana roromeheun pan jadi gandeng teh sarua lah ieu mah banyol banyol atuh heureuy rek nanya ye ari roromeheun bahasa Indonesiana naon tah eta teh bahasa Indonesiana roromeheun perpecahan antar suku. Jadi sukuna para recah gitu baji. Sok aya ibu-ibu nu ngobrol di teras bumi aya. Urang widi kana trek ngaji. Nah, kieu ucapanana. Teteh, aya naon bibi? Banguna senangnya lamun ieu awak reuncem ku perhiasan. Karek banguna senang. Allah ngaijabah suami ibu mararaju usahana. Amin, Bu. Ibu sadinten dibere resiko dapur 7 juta. Amin gitu, amin heulana. Jatah jajan cilok 2,5 juta. Jatah tahu bulat 1 juta. Amin. Ibu kabeli perhiasan emas asli. Kabeli ibu teh geuning ayeuna ieu tah kurabu 2 kilo. Belah dia 1 kilo, belah dia 1 kilo. Ibu kabeli kalung 18,5 kilo. Emas asli. Unggal minggu neang tukang urut teh cangkeng ribu atuh makena kieu. Ibu kabeli cincin 20 jari pakai cincin. Ibu kabeli gelang ngaliwatan siku. Dahar oge geus dihuapan anak minantu dan tetepi atuh hese. Ibu kabeli genggeng ngaliwatan tuur. Kahampangan kaberatan nubruk sunnah. Ayo mandetrek ngajina senang tenang jeung ringrang. Timbul pertanyaan ka ibu-ibu. Wantun ka pasar nyalira? Wantun di bumi nyalira? Wantun nongkrong nyalira? Rarangken dirangsada kita semua berangkat ke masjid Rajaban kuncina aya di urang timbul pertanyaan ti abdi jadi senang jadi ringrang jadi tenang jadi ringrang kunaon make ringrang tuh geuning lain di dinya cicingna kesenangan jeung katenangan teh sieuna nu ngajamret ustad leuheung lamun dijamret ku rabuna hungkul kumaha lamun jeung cepilna cing kira-kira atoh teh lamun urang manggih ku rabu aya ceulian. Manggih cincin aya ramuan, mung teuy. Manggih sapatu aya sukuan. Komo mung pisan manggih helm aya sirahan, mung eta. Astagfirullah. Lain di dinya Gusti geuning cicingna kasenangan teh engke aya teh program kasepuhan urang nu dilanjutkeun ku pangersa akang guru-guru urang nu maruya netek teh jeung dakwah penting ieu kitu maksudna. Contoh katilu aya keneh waktu salit deui teu capek nya da abdi nu capek mah nyalira ngadengekeun mah hehehe begini. Aya ibu-ibu nu sok ngobrol di warung bari balanya aya. Aya ibu-ibu nu sok ngobrol di warung bari balanya aya. Kenapa saya berdiri? Karena pitis saya mengarai saudara-saudara. Itu udah cangkel. Pada jam setengah tegara satu ngaji teh. Bari can didalilan isin ku pangersa. Kieu wangkongana teh lenyepan. Teteh aya naon bunda? Banguna senangnya upami gaduh caroge ganteng. Tong riweuh bangunan. Cing rek naros ka ibu-ibu, ibu gaduh caroge mending ganteng kalem, mending goreng patut brengsek. Oh yang ganteng kalem normal, tapi cing abdi mah ulah teangan manu soleh rek ganteng rek henteu ge. Di salabintana seueur ibu-ibu caroge na teh ganteng kalem. Digeroan ku adat lohor kalem eta radekeun ka masjid. Digeroan ku pangajian bapak turutinan ih samingon sakali kalem eta nu kitu. Kalaupun ibu-ibu ingin suami yang tampan wajar dan normal leres
sok balik kana trek. Allah ngaijabah salaki ibu panggantengna. Si ganteng poe minggu tadi berangkat subuh ke Jakarta. Penting ieu batur mamparajaban aya salaki urang nu panggantengna teh teu aya. Ditelepon teu diangkat, di WA teu dibaca, SMS teu dibuka. Balik kana trek ngaji, senang ringrang. Tenang ringrang. Apa yang membuat ibu bimbang? Tuh, rupa-rupa geuning, sieun salingkuh, sieun aya nu nikung, sieun janjian jeung jahe, jana herang, sieun janjian jeung jape, jana peot, sieun janjian jeung jahat, jana sehat, sieun janjian jeung jamur, jana muda-mumut. Aya hiji deui dayana teh, sieun janjian jeung japati, jana pake tiup. Eta teh rupa-rupa. Aya oge sieun janjian jeung jarum, terang jarum. Janda rumeuk jarum teh. Ieu ngaji jadi mapai-mapai janda lain gitu. Ayo belajar cerdas 1 detik wahai generasi. Apa yang membuat ibu-ibu bimbang? Jawabanna hiji, singkat cerdas eta. Karena suamina ganteng. Eta nu jadi masalah ieu. Tapi ibu punya suami yang sekarang. Anu geus teu pati gagah. Anu geus teu pati ganteng, Bu. Anu beuki lila ditutup dening beuki rai bulu punuk. Kuring mah lain hoak lain mineng ningali ibu-ibu nungtun budakna rek sakola PAUD ka dieu sok ngomong kieu udah gila bapak maneh mah mentah kitu ge geus pikakeun. Tapi tolong diingat mulai ieu tareh beresan soalna tadi jam 12. Sagoreng-gorengna suami yang mendampingi dan bertanggung jawab kepada kita sampai malam ini. Cing ingat, ibu-ibu didinya aya ridhona Allah, didinya aya murkana Allah, bahkan didinya aya surgana Allah. Jungkir jumpalik ibu ibadah ka Allah menyakiti suami. Belum tentu berpahala ibadah tersebut. Ini untuk semua. Aya 2 dosa lamun kabawa maut. Mun kabawa naon cenah Pak? Pintu langit ditutup, pintu surga tidak akan dibuka sehebat apapun ibadah kita. Yang pertama dosa apa dan dosa siapa? Nomor kahiji dosa seorang anak kepada orang tuanya. Kalau terbawa mati, pintu langit ditutup, pintu surga tidak dibuka. Nu araya ibu ramana sempetkeun upami tepang nyuwunkeun dihampur. Cukup kieu nyariosna. Cenah pananganna. Bapak, mama, hampura AA, hampura teteh. Bapak, mama, doakeun AA, doakeun teteh. Itu dulu saja. Rasakan ketenangan hidup kalian ke depan. Teu bisa cenah Ustaz ngomong kieu we lah. Mama, bapak. Pokona nu ceuk Ustaz dea, we geus kitu teh kudu hese. Pusing-pusing deui. Semoga kita menjadi anak-anak yang diridhoi dan dimaafkan oleh orang tua kita masing-masing. Amin. Yang kedua, dosa siapa dan dosa apa kalau terbawa mati pintu langit ditutup, pintu surga tidak terbuka? Nomor kedua, dosa seorang istri kepada suami. Mudah-mudahan ayah suami istri nu penting ieu hadir bisa silih hampura. Amin. Tapi kudu wawartos labu. Aya dongeng saeutik. Salakina hayang kaampangan balik ti heula ka bumi. Rek uih deui ka dieu ngaji kaburu beres. Keur ngudud de bari ngopi. Ibu-ibu teu bebeja rek ngamalkeun ngaji. Wawartos heula bade ngamalkeun gitu. Ieu mah jo dibuka panto. Seak gabruk. Salakina reuwas atuh. Aya naon mah? Bapak. Naon? Panto langit, Pak. Panto langit naon ieu teh mama mah ti panto imah. Panto langit pokoknya mah Pak. Salakina pasti mikir dah. Cek salakina nah jadi kieu balik kerajaan teh gitu. Idealnya bilang dulu mau mengamalkan hasil ngaji gitu. 30 tahun Pak dipihukum ku babon. Hampura mamah pilih kirang tata titi duga prayoga pilih aya tekad ucap jeung lampah mamah anu ngaraheutan hate bapak. Kumaha mun isuk jaganing geto di antara urang maot? Pak, panto langit tutup, panto surga teu buka. Salakina bingung keneh. Akhirna salakina ngomong,
cek salakina bari diusapan sawangsul nama mama bapak nu kudu dihampura bapak mah bakal dipenta tanggung jawab ibadah mamah jeung anak di pengadilan Allah di akhirat tapi salakina ngaluapkeun Pak kapanasaranana da teu bebeja teh tadi bingung ayeuna cek salakina kan bapak teh leuwas tarat-tarat disasari mamah bebe akan menta hampura bangun rek maot mamah dah tuh jadi pasea deui lalu di mana Pak Kiai sumber kesenangan dan ketenangan kullu min indillah mun make hadis qudsi apapun itu semua dari Allah di mana Ustaz syariat cicingna di dieu mah diajarkeun di Al-Ghazali nu mulia tah cicingna teh ketenangan teh aya dina segumpal darah yang ada di dalam dada kita alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah mentak jalmi mah kumaha sagumpal ieu mun ieu na senang ka dieu na ge senang ucapna raut wajahna tingkah lakuna ge senang mun ieu na tenang ka dieu na ge tenang mun ieu na ringrang ka dieu na ge ringrang entak bisa dibedakeun da ti hareup mah mana wajah senang mana wajah tenang mana wajah ringrang aya wajah ringrang teh pas beuntak keresek eueuh ringrang teh mah cenah aya ustaz jelema teh nu kieu ning ongkoh dibere senang dibere tenang tapi amore beungeutna teh kitu eta mah ti dituna berarti beungeutna kitu syariatnya apa Pak Kiai supaya tenang bidik ayo perbanyak berzikir ustaz ai zikir teh la ilaha illallah betul ustaz membaca Quran juga zikir betul kikieuan acara zikir sanes ieu acara zikir kadeu urang mah ulah ieu kudu jembar wawasan sanajan ayeuna pemuda arek indit futsal make jubah teu make sorban teu make peci teu boga wudhu teu mawa tasbih teu mawa alat keur futsal apek teh aya nini-nini nu labuh tina motor ditulungan nepi ka futsal teh teu jadi beteuing eta nu disebut berzikir nu hebat di hadapan Allah. Bapak-bapak ka kebon, ka sawah, inget ieu patokur moal dieserkeun, inget moal nyempogan galengan batur, eta teh zikir Pak, sanajan make lepis ka sawah. Sanajan keke dempreng make jubah, make samping, ari paralon batur dicocokan mah keur teu zikir nu kitu teh. Jelema nu tenang mah zikir. Dibere hujan, zikir. Coba zikir turun hujan. Allahumma shayyiban. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini jadi hujan yang bermanfaat tuh. Beteuing kudu napi banjireun, beteuing kudu napi longsoreun, beteuing kudu napi musibaheun. Wala yasirul qada illa bidu'a, wala yuradul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah sebuah ketentuan kecuali dengan keberkahan doa. Lain popolotot turun hujan teh. Hujan Gusti. Panieu teh kerajaban. Meni teu ngarti Gusti mah eta ka Allah kos ka babaturan. Mun ieu ngaco jelema mah ka dieu. Rat hujanna teh root. Cing ari di dieu nyebatna raat root. Root heug doa atanapi zikir root hujan. Alhamdulillah aya nu ngajawab gini tuh. Zikir root hujan. Alhamdulillahilladzi ahyana cenah. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sabab keur hujanna teh sare. Pas hudang root bener eta ge bener teu salah. Zikir root hujan mutirna mangga bifadlillahi wa rahmatihi mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Coba zikir root hujan.
eta tiung jeung sorban pararina mutirna kan masa gitu ge lumayan mutirna hujan yang turun dan menimpa kami semua bifadlillah hakikatnya karunia darimu ya Rabb wa rahmatihi dan hujan yang turun ini adalah bentuk kasih sayang darimu ya Allah teu boleh dikir mentak tenang hirup teh cing era Bapak Ibu besi boga incu ke ditanya di sekolah teh di Al-Ghazali punten barudak kasep geulis pangnaroskeun ka ibu karama ka nenek ka kakek enjing doa robot hujan nalar di dieu coba lamun urang teu bisa nenek apa teh doa robot hujan teu tanyakeun ka kakek coba lamun teu bisa era apa aki-aki eueuh wibawaan ceuk sababana boro-boro mikiran doa robot hujan kudu ge hese abah mah ngese ka mah coba ibu lamun teu bisa arek jadi kebanggaan ecu kumaha nalar naon isukan teh doa robot hujan dengekeun rot manila tah geuning eta urang mah apalna teh mesing root nah ari eta meni dawam atuh doa yang diajarkan Rasul kita tak tidak tahu paingannya nu diwangkongkeun senang nu diwangkongkeun tenang kadang-kadang nu aya kalaka gitu seur hujan angin ya tong update status ieu mah hujan angin teh kalak kieu guys naon teh teh Citamiang hujan guys gimana selabintana lain kudu kitu dikirna teu bisa-bisa teuing mah ada mun hujan angin teh ada teh lain keur salat unggul Rasulullah rek memberangkatkan pasukan anak ada urang direk umroh rek kajian sok ada aya pemuda rek kalengkah nikah ada gujrak ka dunia budak ada balik di dunia jelema sok diadana sok ada bahkan punten kalau mau mengisi rumah baru adanan heula teu bisa-bisa teuing bapak gaduh minantu gaduh anak hayang eta cenah abah didoaan ieu teh bade dieusian adan we teu tiasa-tiasa teuing depan pintu adan ruang tamu ruang makan kamar ruang keluarga kecuali di toilet adannya di luar oh aya aturanana ada diatur ku kaidah usul fikih bahkan cenah ustad lamun aya tempat keung adanan itu berkah ada bahkan cek ulama lamun aya orai di jero imah tong waka dieksekusi adanan heula akan terjadi dua lamun oraina orai asli adan norek luar leor we eta teh asli komoda di urang ning ningang tengong adan cing laleor ning teng ka mana eta teh orai eta teh orai asli eta teh nu kitu teh ngong adan teh lain ka masjid kana ka cing kerles ngaleor teng ka mana orai bahkan kata ulama hikmah akan terjadi yang kedua ular tersebut akan terdiam dan membalikkan tubuhnya ini bukan mistis tapi inilah hebatnya ilmu Islam akan kehilangan tenaga cek ulama tong dipaehan jauhkeun we ti imah kajiannya nanti ku anjeun ge bakal kapendak di pesantren Ustad abdi dimutasi ayeuna tempat kerja di belah dieu mana ada keung ada cek bapak-bapak hiji deui Ustad nanya aya naon abdi mah geus rada keung ningali pamajikan adanan talamun aya suami latihan adan di imah geus rada keung teh ibu di imah teh makana ku Allah diprediksi watak urang mah da almaris innal insana khuliqa halu'a sesungguhnya manusia Allah ciptakan dalam keadaan keluh kesah dan gelisah di ditu ge kitu idza massahu syarru jazua jelema malamun dibere ujian nu teu luyu ceuk nafsuna teu geunah ceuk awakna teu kaharti ceuk pikirna jazua marah jelema mah teh tong aneh balura tong baru teu kabagian BLT jelema mah teu kabagian BC ke ngamek jelema mah wa idza massahul khairu manua sebaliknya jeung lamun dibere kahadean dagang aya leuwihna hirup berhasil bisnis hasil manua muncul koretna jelema dari mana-mana ke jangki ti keur eueuh da geus aya mah nyaah memeh jadi suami mah demi nyai untuk nyai cintaku kepada tapi kalau gue titik puspa di bawah gunung pun akan kudaki lautan geus jadi salaki mah waduh boro-boro mendaki gunung salat subuh ge teu kuateun
boro-boro menyeberangi lautan kudu subuh kita mampu keur bobogohan marangu panjariosna teh beb lamun bobogohan jeung AA tong boro kuliner rasa suka bumi hayang anak kuluduk ge ku dipangneangankeun eta rek ka mana meuli anak kuluduk di online ge itulah bahasa cinta maka Allah berikan keseimbangan aya amanah hakikatna hasil dari peristiwa Isra wal Mi'raj perintah dari Allah yaitu ibadah salat di antara ribuan keberkahan ibadah salat salah satunya malam ini saja apa sih fungsinya maka ku Allah disebut illal musallin kecuali orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah salat eta bakal tenang hirup mah nu kumaha salatna alladzina hum ala salatihim eta sahun deui daimun itu lazimun nu dawam nu matuh nu istiqomah makana sager salat gering salat sukses salat belum tercapai pun kesuksesan tetap salat ambil we kesimpulan lamun hayang tenah hirup ayo evaluasi teu kudu nyanyalahkeun batur bersuudon ka batur ayo evaluasi hasil dari peristiwa diisrokan dimi'rajkan Nabi yaitu ibadah salat karena dengan memperbaiki salat kita maka Allah akan memperbaiki derap langkah kehidupan kita perbaiki salatmu maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu leresna salat urang cing ditampi lepatna salat urang cing dihampura moga Allah maparinan kesempatan ka urang sehingga urang bisa memperbaiki kualitas pengabdian ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rajin-rajinlah minum jamu semoga badan kita sehat, rajin-rajinlah menuntut ilmu insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Hiji tambah hiji sama dengan dua di mana geus ngaji BG ditutup ku doa dua tambah dua sama dengan opat di mana geus ngadoa mudah-mudahan abdi ge sami dibahanan berkat opat tambah opat sama dengan 8 mun jadi mau berkat meureun di bumi ge teu sasabarang hakan 8 tambah 8 sama dengan 16 di mana di bumi teu sasabarang hakan piraku teu awet beas 16 tambah 16 sama dengan 32 di mana di imah geus awet beas piraku teu dipikanya kumi toha naik sado kaleuwih panjang kudana abrug-abrugan pidato dan tos panjang mung patuangan guguruwukan barik ti haji mawaci jam-jam dibawa ke Selabintana ngaji hampir mau 2 jam ayeuna tinggal daharna meureun kitu oge hapunten Kang Ajengan hapunten kasepuhan hapunten jamaah salit sing jadi ilmu nu manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.